panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur. Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus Naeur cai. terus Kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing. ci kopi Aduh panggih euy. Enak. Pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Disalukan keluar teh mungun ka lagi gideug. Aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? nog Anjing tika pagi euy. Ya tauhidna jero jelema. lain eta kumaha eta teuing bacakeun teu tauhid cenah Dia tina komik nyokotna. Cing Aisyah. aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning Heuh coklat. heeh tah ieu mah bodas Terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum. leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede. gede atuh teh mah ieu mah leutik Gehu gede kene gede kene. Nyiru. ngagedean deui atuh sia teh Oh leutik ieu mah. leutik Bus. sia mah Sukro meureun. Sukro. gede kene Wah jero euy ilmuna euy. Naon atuh? taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureuyan aing teh mah. alah geus Penten eta sepuh. uang bagus kaja teh ada wala nyebut uang bagus ya nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah data mah jelek Kira ku ari ka Akang mah. sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina Aya eta saking naon? saking kubutuh aing mah Heeh. Da jawaban ge ka hayang aing teh kitu bener euy. Bener. Jujur eta jawaban. Saking gua pagawean. saking Astina arep nang ngendi saiki Oh, apalun. kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener Ya. syukur Ya lah. Cenah di Manura teh seueun sae Gusti atuh ngiringane sae marah cicing sia. apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cik aing oge begal Nah, eta anu tukang resahkeun. make dalih agama agama teh dipake kedok Dipake kedok bener Kang. Ieu teh. nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh Bener. heeh Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya
Linu saminggu tegelut teh. Bener Akang masuk lagi Iya. kan awaknya. Ngagos aing. Pajar kita linu saminggu tegelut. Supaya Aduh. Leuh lamun pikasieun mah. Da sia mah lain pikasieun pikasieun. Aduh. Tapi serius teh anu sibati kasih ada aing meugeuleuh. Hayang utah aing mana pos teh. Oh, gitu nu geuleuh mah da. dan nu ngewa mah gitu Nu kan. ngewa mah gitu. Nya. Juga nu kudu wibawa. Lain muni kawas anu pinuh wibawa we. Oh bener. Kos pinu ku komanda we. Awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya. Ngancam nepi ka teh sieun gitu. Suka dari kapan dia kan. Alah. Awas ya dinu caang ge ditoel ku aing. Toel aing teh mah dak bareuh. Awas ya dicai di kosokan. Lain muni asa pang benerna geuning. Deui. Udah Nah, buta tuh barunya. Akang. Oh, buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir jeung jelema kitu mah. Dek dipasrahkeun apa mah? Raja Punggawa. Dah. Ya. Sampean ngayakin ngan ancaman model gitu. Pandu moal ngejat satu yang beas. Ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat. Mun itu jiga ambeknya ngomongna teh. Dunungan aing. Gawe si mana kan. Bareta we aya di titah tunggu pare jeung aing. Kumaha kan? Ieuh hayam. Hayam teh lain lumpat kalah ngising. Kalau ngajua pare ayam adab hayam. Dek ngalawan sampean gakula. Ya apa kon wani marang aku? Ora wani teh ningapakulanang koe lanang. Aji mula ti tegak ka dijaya. Suram rata jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh. Sawios Gusti ku abdi. Aya tuh baturna teh waku sia. Ayah. Hei. Kadieu sia musyrik. Kafir. Kasama ka Akang berarti. Sitara salat. Goblok. Aing mah di PPAK. Kawas nyaksian hirup aing. Urukan nyaksian sama poe. Ayo. Aling pot doana pejakeun ka bapa maneh. Wilujeng sawios ya tuh abdi urang seueur. Apan loba kada cing ati-ati. Sing waspada we. Jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap. Sing rancing. Naon sananya wae ka aing kunyuk. Ka abdi keun wae lah. Dagor ku abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Goblok. Bari teu jiga. Ngabongohan ka aing. Bari teu jiga rek nengeuna Akang. Sawios urang sing hareupan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? Naon? Dek neungeul kapangi aing mah. Leret sebentar. Bangsat maledog. Aing budak baledogna mah da sia teh mah pas. Cacak tara ditinggali ada. Tekeuna kunyuk. Da aing maledog sia aing mah beurit. Lain aing ngamikiran sia bawa gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. Aing teh di kandangan da lebar gitu. Ampun. Dimangpaatkeun segala rupa teh sia mah. Haling sia. Aing. Mulai Senjata aing mah murang maring deuleu. mulai anu
Tepangi jeung sasaran kemana we? Kemana we ngado orang teh. Saha-saha jelema anu berobok. Ya, ku ieu mah. Karesepna Radiasina le. wah. Karesepna kan berobok. Alah. Alah. Dawalan. Sada bang mantrinya. Oke, suara bang Sulaksana. Alah. Jika bang Sulaksana. Percis. Dawalan. Naon gelo? Euy. Alah. Eta kudu malah. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malah manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaranna teh nya? Ah, raja buta we. Alah, tembak wae sia.